ayeuna ngabahas seputar bab adan. Ingat, dina salah sawios keterangan termasuk daripada tanda na kiamat semakin dekat menjelma misalnya adan. Al-babu as-saminu fi fadilatil adani. Bab nomor 8 ieu ngabahas seputar keutamaan adan. Naon sih keutamaan adan? Bisi urang-urang pangnakmung adan teh karena teu apal pahalana, teu apal padilahna. Memang ari alasan mung adanna nama ku sebab era. Ya, pohon lagam. Goreng lagam. Tapi setidaknya lamun kurang aya pangabutuh jeung aya kahayang mah era mah bisa di nomor 2 ke kegituan dah kajian teh mayar sapungkus daripada perintah adan banget gue kasih ini hese bermasalah padilahna adan Pak. Nu pertama, man adzana li sholati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Sing saha-saha jalma kersa adan sab'a sinina 7 tahun li sholati adan jang sholat berarti sapoe-sapoe teh jumlahna 5 kali, tapi syaratnya 7 tahun wa berturut-turut. Kata Allahu mangka Allah nyatet ka eta jalma baro'atan minan nar, terbebas tina seueur neraka. Tuh urang teh sodako itu bisa ya jadi tukang adan, jadi tukang adan geus bae teh kan gitu penting mah adan. Sakumaha jarak waktuna 7 tahun. Jadi lamun aya jalmi kerasa adan 7 tahun berturut-turut li sholati yang merenya waktuna sholat bari muhtasiban teh min ghairi ujrotin tanpa aya dibayar, tanpa aya digaji, sukarela mangka digaji na langsung ku Allah dibebaskeun tina seueur neraka. Bisi di dieu aya nu ngadawam adan terus we Pak adan minimal 7 tahun berturut-turut, tapi syaratna mutasiban. Mutasiban teh karena Allah lain karena dibayar. Mantap jujur abdi mah kirang panuju aya bahasa kieu. Di Mekah mah ada nage meni munahun, di Madinah mah ada teh meni munahun, pantes we dari ditu mah dibayar. Oh, lamun ngitung-ngitung karena dibayar paling hebat teh sebenarnya mah di hadapan Allah nu ada teh nu aya di kampung, nu aya di Citapen, nu aya di kampung-kampung ieu. Kunaon sih? Batur mah geunah wajar karena dibayar. Hari muadan di DKM Kaisaran kurang di dia di perkampungan erek di dieuna erek di Cikanangna atanapi di Bojong Merongna aja nu aya nu ngagadi kan wajar asal disada asal disada. Jadi tong kudu dibanding-banding pantes we da dihitung mah di gaji. Oh justru lamun neangan keikhlasan mah ayana di urang-urang geus jelas teu aya anu ngagaji. Dibere zakat fitrah tukang adan mah terkabagean. Zakat fitrah ka saha? Ka saha? Ka kiai ka saha? Apa ka tukang adan? Ka kiai tukang adan. Makana bebas tina seueur neraka mah ngan 7 tahun. Syarat aya kakarek sakali 2 kali mah da kasurupan mah teman. Jam adanya 7 tahun. Wa qala hijita sing saha-saha jalma kersa adan lillahi ta'ala jarakna 7 tahun pahalana dibebaskeun tina seueur neraka. Lamun bebas tina neraka berarti asup ka mana? Tuh, aku jalur eta emang jabrig lah. Adan di Sukamadan. Dan kadek gelut di winga aya nu adan teh.
yo lamun dicopot batur teknik na kudu ada deui we sebenarnya teh bener teuing kunaon nungtungna kamari cek abdi teh kieu Kang wios atuh nu adan mah sina eta we terus atuh da cenah modenan kudu giliran da kabita ku pahala lain kitu Kang masalahna kieu ari jalma eta mah geus puguh tuluy-tuluy adana ari akang mah leuleumpeuhan kumaha lamun hanas engke itu digantikeun kuno akang ngan kuatna saminggu adana atuh meureun bobol pisan kitu lamun adahan nya kawasieulah lamun urang dina sholat berjamaah kari-kari imam nanti ngan omongan jeung omongan we kumaha cing solusina kan daripada eta imam teh terus dirojokan kuno heueuh nu ngaimaman deui malah dosa kabeh mending ge antep we wae rojokan wae gantian ngan kudu aya bener-bener gagantina anu siap istiqomahna lamun karengan saupuna gebrek-gebrek mah tong didengi soalna lamun hiji kampung teu aya imam saurang-urang acan maka nu dosana lain saurang sakampung kabehanana kan maka gelenutkeun we nu aya gelenutkeun daripada urang ngagebrek-gebrek sanas diganti imam nana teh teu eta deui manehanana nyilakakeun kitu mah atuh bisa dibebener-bebener lamun teu nya minimal lah eta ngagugurkeun kana dosana sakampung urang sadaya wa qala nu kaduana man adzana sintai asyrata sanatan sing saha-saha jalma kersa adan 12 tahun jauh lah 12 tahun mungkin jauh makanya awalnya lagi lain 1 tahun awalnya lagi 7 masih gak macam air kasut pun sama yakin encan ngaku lah encan ya mah ya 12 tahun yuk lawan 12 tahun pahalana beda deui naon cing wajabat lahu al jannatu wajib pikeun eta jalma asup ka surga nya ari jalma adan tuluy-tuluy 12 tahun mah nyang teu salat wah mau adan kudu nyotos kaluan giliran salat nya ari 1 tahun 2 tahun rada mejeuna tapi lamun 12 tahun mah nya kitu terus jalma teh eling-eling wah pasti aya makana jaminanana wajabat lahu al jannatu terus waktuna adan ari jiwa pahala jang jalma anu adannya 7 tahun adan maka pahalana bebas dina neraka 12 tahun adan wajib asup surga ngahulang eda eta mah urang rada jauh ngalakonan eta mah tanggal pasti aya rutan mik engke jeung adan mulai ayeuna mah beda deui babanana pahala jang jalma nu ngadenge adan tah mah rada deukeut maksudnya itu kalau ngadenge kan adan aja ngadenge lain soal salat ngadangu adan da teu bongeng bener teh ayeuna mah pahala pikeun jalma anu ngadenge adan sing emut di mana-mana aya jalma anu adan wayahna jangukeun lamun keur gawe eureun kan lain ditapeureun hanya lain eureun liret lamun keur ngobrol lepe lamun keur gawe eureun di mana-mana adan berkumandang syukur geus eureun teh langsung hanya salat atuh henteu oge minimal hormatan adana cicing lamun keur ngecui lepe heula jadi lamun keur ngobrol gitu Bu kayak tenang ceuk kunaon lagu wajib berkumandang gitu naon nyanyi Indonesia Raya we urang kudu ningkan cipta jaba kudu nangtung omong deui ieu ada repe ngan persoalanana ieu mah di urang mah adan teh kan ragam henteu bareng bener tuh di ditu ngong tulis beres selang 5 menit kobung dia nu adan atuh meureun wae ari kitu mah terangenya
Aya dia adan nu kadangu kurang ya, kadang kurang bareng tuh. Henteu pasti aya jarak. Ieu kan, lamun ngadangu adan kurang teh hengkeun ngari jukut. Eureun heula. Ngan masalahna adan teh teu eureun-eureun man. Kadang tika jam 1 aya we ku adan teh kade geus make sapeker man. Kumaha eureun heula eta ieu kan. Jadi nu diwajibkeun eureun heula adan anu pertama. Ade ulah salah kaprah ya. Nu diwajibkeun eureun teh adan anu pertama. Berarti kieu lamun urang keur gagawe ngong we adan rek lohor rek asar eureun beres eta adan gawe deui ngong deui kampung sabelah kadenge di urang teh eureun tong teu naon-naon eta mah lanjut teu kono lanjut. Jadi kita bisa kelip mang nyebring mun hayu ngalekor adan tuh eureun heula pangeus nu tadi nu adan naon ge pertama gitu mah. Idza kana waqtul adzan futihat abwabus samai, nalika waktu adzan berkumandang futihat abwabus samai maka pintu langit teh dibuka ku Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu urang mah. Jadi pas adzan pintu langit teh dibuka. Naon tujuanna cing make dibuka? Wastujiba ad-du'a'u kanggo mere kesempatan pikeun hamba-hambana Allah anu nuju ngangkat kedua tanganna anu nuju ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu atuh dipasihan rumus hayang nyaho doa waktu ijabah pas adzan. Makanya ngajedog heula aktivitas hatena lempengkeun ya Allah hayang beungar tah. Karena pintu langitnya dibuka. Tujuanana kanggo ngalangsungkeun doa-doa hamba Allah nembus we. Beres kitu wa idza kana waqtul iqamati lam turadda da'watuhu, nalika waktu qomat dilaksanakeun lam turadda da'watuhu, doa-doa hambana eta tidak mungkin ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jarak ti adan ka qomat ya, ti adan ka qomat itu adalah waktu ijabah. Heuh Kang akang teh kita hudang peuting jam 12 kita tak hajung atuh embung ci atuh waktu adan ngadoa teh. Waktu adan sampai waktu qomat